Jeung deui nah eta mah baju teh jiga leutik kitu Ica. Ukuran naon eta? Ieu mah ukuran S, soalnya kan Ica mah langsing min, S persing, langsing. Langsing cenah sakitu jiga ban truk fuso ge kamu mah. Ih, menit kepercayaan kamu mah Jasmine ka Ica teh. Emang geus dicobaan kitu eta teh Ica? Make jeung ngomongkeun ngepas segala. Acan lah, pan Ica mah make nage iya, kedek lebaran. Terus nah atuh kamu hafal eta mahi Ica, kumaha carana sok? Nya Ica mah ukur ngawang-ngawang hungkul sih di keker gitu, jigana mahi berarti mahi gitu. Cobaan heula Ica kamu teh ih meni. Jadi mun teh mahi ditukeurkeun, sok buru cobaan heula ih. Gak mau Ica mah nanti aja dipakainya dek lebaran biar spesial gitu kalian ngelatnya teh. Wow, surprise amazing. Pakai heula sekarang kamu teh meni bisi teh mahi. Mending dipakai ayo naman tuh spesial doi muron Jasmine. Fake ih. Jasmine tuh mahi geneng hese asup ya sarang. Tuh kan si Oge teh mahi meni teu beunang dibejaan pisan kamu mah ih. Lieur ras bebatok pisannya. Nya kan punya Ica teh mahi Jasmine. Ica teh bisa gerak kumaha ieu nya. Ah Ica kamu mah meni tuman.